Panas kieu. Kebeneran si Tony minta nginum Aduh, kebeneran Ton, maneh di dieu. Unggal panggih teh asa kebeneran wae keur maneh mah. Kebeneran naon sih teh? Hehe, urang teh dek minta nginum Ton. Cek aing ge ai pangutuh mah kebeneran. Dek minum naon? Dek teh dek kopi. Kopi we atuh Ton Eueuh kopi mah. Nyai kitu mah teu naon lah teh oge. Enteh ge eueuh teh. Ciherang we nya. Goblok keur naon ditawarkeun ka aing atuh segala eueuh mah. Anger we tungtung nama Ciherang. Nya teh daripada teh ditawaran pisan. Kalau mah tuh urang panyokotkeun heula. Nya sok atuh teu naon Ciherang ge. Goblok teu pira minta Ciherang basa-basina lila. Yah, inum heula. Aduh, nuhun nya Ton. Sami-sami sok inum heula. Ieu mah teu kuat panas pisan haus. Maneh geus di mana aja? Panas-panas ge ini-initan wae atuh sia teh. Eta geus nganterkeun sayur titah indung urang. Nah, meni leumbang aya maneh atuh lain make motor dari ripuh sia teh. Teu hirup motorna damun hirup mah make motor ieu oge. Nah, geus teh hirup deui kitu motor teh. Teu hirup ai maneh nya masih keneh kitu we. Apaan kemarin teh di bengkel cenah karek menang ngabenerkeun beak 4 jutaan cek maneh. Nya eta mah taktik we Ton. Urang meh boga duit. Sia mah motor teh diomean aya duitna mentanya. Nya Ton atuh usaha mah ti mana we. Paingan kolot maneh keluar duit gede ai motorna teh bener-bener wae atuh. Sia teh ngajak ngobrol wae raha aing nginumna atuh ieu. Tenggorokan geus kering ieu. Oh, tuh mah nya aya maneh ka dieu ku aing teh dajak ngobrol sedek diantepkeun kitu wae. Haus ieu, aing teh haus. Heuh nya sok atuh inum heula kitu mah. Atuh. Tapi jak kolot maneh apaleun teh eta motor maneh rusakna naon wae. Tah si goblok ngajak ngobrol wae.